Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial media dimanapun Anda berada yang saya hormati, gajah adalah salah satu hewan yang paling kuat. Kunaon masang paling kuat sabab gajah bisa mawa hiji, dua, bahkan 3 balok. Mampu dipikul ku gajah. Tapi nu paling kuat daripada gajah nyaeta pikir, akal. Gajah cuma mampu mawa hiji, dua, 3 balok, tapi ku akal entong-entong hiji, dua, 3 balok, hutan balok bisa hangus, bisa kabawa ku akal. Tapi aya anu leuwih kuat daripada akal, nyaeta mabuk. Jelema sakumaha kuat akalna tapi geus mabok, wah hilang akalna, hilang kasadaranana, teler geus mabok mah. Ngan aya nu leuwih kuat daripada mabuk, nyaeta ngantuk, tumuh. Sakumaha telerna mabuk tapi geus datang tunuh, entong-entong dina kasur, entong-entong di hotel, entong-entong di imah, bahkan di jalan dina emperan pun bisa ngagoler kutunuh. Tapi aya nu leuwih kuat daripada tunuh, nyaeta risau, resah, gelisah. Sakumaha panyakit tunuh nyerang kana panon, geus datang risau, resah, bakal cenghat, moal tunuh. Ngan nu jadi pertanyaan anak karisau urang, rek dibawa ke dunia, nah rek dibawa ke akhirat. Lamun dibawa ke dunia, jelema zaman kiwari oge loba jelema nu teu bisa sare kana risau memikirkan dunia. Bahkan Kanjeng Nabi dia selalu risau memikirkan tentang akhirat, bagaimana umatnya nanti naha bisa selamat atau bisa celaka, naha asup surga atau asup neraka. Tah nu jadi PR pikeun urang kabehan, karisauan urang naha rek dibikeun ka dunia, naha rek dibikeun ka akhirat. Matak wajar jelas jeung munasabah para sahabat, para tabi'in, para jelema anu saloleh, dia selalu risau teu bisa sare